Corona, corona, penyakit asal di negeri Cina. Oh, corona, ngarusakkan segala-galana. Corona, corona, bingung kumaha mikiranana. Lila beki lila, matak pohon di calana. Teneneng. Iya. Sok jago, asup pula. Adil. Wah. Ganteng dia. Sal, dang. Kumaha ieu mikiran hirup asa teu puguh kieu. Gawe teu boga, kahayang loba, tungtungna mengarasula we aduh. Heeh nyalang gawe ge udun jeung kopi mah hayang we anggar. Anu lah nya pade tah. Sidik teu boga duit teu dibayar ku naon ku daun jambu. Hayu ayeuna mah lah urang neangan gawe we. Ka mana we ayeuna mah yuh. Ikhtiar heula, mah teu panasaran teuing. Perkara meunang jeung henteu mah kumaha engke we. Atuh abi minum ah. Kamana atunya neangan gawe teh ka pabrik dikalaluarkeun ku model umur hese. Tah, kumaha lamun ngalaman ka jadang Sam? Kan ayeuna pembalut laris manis ye. Sugan atuh katarima teu na jadang. Tarik mah. Teu pita abi eteh. Ah manu sagala teu bisa naon bisana. Hayang babari masang nomor sugan we kaluar. Tah. Tomet hot teh. Nu ngeus-ngeus ge ti jongklok maneh teh. Masang ti Sydney, kaluar ti Hong Kong. Coba kumaha rek megatna aing? Lah, ayo tepuk. Naon ai maneh tara nyambung pugu we da tuyul dikepung. Aduh begadang pegawaian dengan ngaruruskeun nomor we. Aing cika itu nareangan gawe, nada hayang ciga batur hirup teh. Sukses usahana. Ari emak saha mana teu hayang sukses, hirup beunghar, duit loba, mata nyobaan abi masang togel, sugane atuh aya milikna. Ah nu aya mah tarang we nepok kelas tepakan kana gawe kedul. Terus ayeuna mah kada ari ka kitu dengan gawe, otak lieur kana otakna oge. Ngolo wih lieur isa ngadenge mah ngacaprak wae. Hayu udang lang urang ini tuh cicing wae di imah bosen jen. Urang ini carikan deui mah mama tara jumpe. Bejuk sia asa itu araringkah. Lieur aing oge sarua ningali leucing harariul wae teh. Uga ada. Ada tuh hayu ini ya. Kamana nanya asa ti iseun kieu teuing buah-buah nyaraba. Assalamualaikum sampurasun. Maijah, Maijah. Maijah, Maijah. Waalaikumsalam, rampes. Leh, gening, nyimimin sareng entut. Ya apa tuh kalau lebat sok lebat. Wios mak di luar we raoseun tiis. Oh, nya sok atuh carali gelis. Kaleresan mah keur moe segong kengeng rep kamari di Nyi Haji Isong. Sok carali. Aya naon atuh ieu teh nyi entut, nyimimin mama mun asara ruas kieu. Teu aya nanaon mak, mung teu sabaraha dinten teu ninggal emah ngalangkung. Biasana enjing keneh sok aya ngalangkung ka Serang. Muhun mak abdi sareng entut teh hariwang bisi emah teu raraos. Oh gitu. Alhamdulillah ari emak mah damang. Bade kaluar teh atuh kaluar ka mana? Usum kieu mah dasararieun geuningan. Dina pangeras teh mes-mes ngumumkeun teh innalillahi. Mas-mas innalillahi. Kahayang mangumumkeun teh dibagi sembako kitu di bumi na Pak RT. Anu hareeng mak mama ieu
gelis saku kosong. Dasadayana aya na mama sanes emma wae. Ku ayana corona teh jadi buntu kana sagala-gala. Ya, nanti mana kita datang nasi corona? Di Cina mah matakna mina corona, mun datang di Jawa mah Mas Rona, mun datang di Sunda mah Kang Rona. Ari mun datang nanti babakan kapas saha? Bahna dalam datang nanti palalangon mah pasti Kang Barna. Bus ari emas sok ka mana karep nyarios teh. Atuh da rupa-rupa teh ngaran penyakit teh. Teu cara ngaran penyakit di Sunda pasti ditungtungan teh ku eun. Naon wae eta teh namina mah? Penyakit di Sunda mah moal jauh ti rorombeheun, leucangeun, hileudeun, jengkoleun, paling ningkat kana kotokeun. Asih mama ya wae. Ari abi mah penyakit teh sok lieur wae. Amun geus jadi teh sok asa dikuriling-kuriling, ari dipariksa ngajar teh vertigo. Geus nu anyar deui penyakit teh, make jeung vertigo sagala. Di mana coba eta datangna penyakit teh? Di tempo dina ngaranna mah jiga ti Itali, beda we ngaranna vertigo. Moal kitu adi lancik jeung Ronaldo. Naon pugu sabaraina mindo. Jadi ka mana karep ieu teh. Hayungin urang uwi we da mana ge terus tukuna naon. Mun atuh mah abi sareng entut bade uwi bisi kabujeng sonten. Ya atuh nuhunnya nyi entut nyi mimin tos ngalayan emak hampura yeuh meuni teh disuguhan cai-cai acan. Sami-sami mak. Mangga atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ari barudak rek ka mana atuh? Nah, ari mangkelu. Bray nu aku gane panas teh awet ieu. Arah garing. Pan aya gang hejoan ke sore. Alah, ngiuhan heula salah. Kumaha wae hirup urang teh mama meuni asal leuwah. Ningali pabeasan beasna tinggal sacangeun. Modok sapu duitna koredas. Atuh kumaha deui mak isa ge cicing dijan isu ngadaguan kulianeun. Eueuh mah eueuh he. Mun seuk bapa maneh aya keneh masa, mun teu hirup urang teh moal kieu-kieu teuing meureun. Atos atuh mah entong nyabit-nyabit nu tos teu aya isa masuk sedih. Matak mama jang berang penting kata waleh ngadoa sugan we isal teh pinangi jeung bagja barinya ka emak. Amin ma amin amin ma amin. Baheula mama kerja di sinden, alhamdulillah rezeki teh aya we mirili. Atuh mah geus we ayeuna nyinden deui ngarah boga duit. Ari maneh sal sok ngaco. Barina ge zaman ayeuna mah ieu nu nanggeup jaipongan teh geus eueuh. Dinu hajat paling oge nu dabeuh teh dangdut we jeung band. Komo ayeuna geus kolot sal emok oge hararese suku teh geuras. Anu lagu keur ngetren ayeuna mah hareudang. Cik sok nu kumaha sal lagu hareudang teh. Hareudang beak hejo sarantang atuh mah dalapan. Padahal lagu Sunda mah kacida endahna sal bahasana ngaguluyur ngandung siloka. Kan barudak ayeuna mah sigana teh geus embung we ngadengena oge. Baheula mah kerja di sinden sal nu jadi alokna teh bahyaya urang Garut. Jalmina teh imut. Mun seuri mata kairut. Kan hanyakal rada buru. Lagu naon baheula anu sok dinyanyikeun ku Majeng Bahyaya teh? Di baheula ge karesep mah anger we daun hiris jeung tongeret sal. Laguna Haji Ijah Hadijah. Namun segayeuna aya Bahyaya mah meureunan resep ngahaleuang babarengan di dieu jeung emak. Sok atuh mah haleuangkeun sagorolong mah. Hitung-hitung ngahibur isal mah teu galau. Sang
maksud arare aya gitu Nyi Ijah. Rampes. Kek. Asa apa? Masa kana suara ieu? Jika ieu salah urang tempo. Ya. Alah geuning. Beciga bahaya. Nya kitu bahaya eta teh. Bah, Sumuhun pan ieu teh bahaya teh Nyi Ijah piraku hilap deui ka Abah. kabeneran atuh bah, abi jeung si Isal teh keur ngupat Abah keur ngalakon zaman baheula. Sok atuh calik bah. Wios we di dieu we nya. Atuh nuhun pisan Nyi Ijah. Pangninyukeun heula cai dugsal ka dapur. Kawatos si Abah mampen aya ka dieu. Kumaha lalakonna teh ieu teh bah? Abah teh haja ka dieu atawa napi kumaha? Aja Abah teh hoyong tepang lamun cek budak ayeuna mah geuning kangen. Hoyong tepang tos lamisan Nyi Ijah. Alhamdulillah atuh. Tah, geuningan bah. Kumaha atuh ayeuna ge geuningan ukur cai kopi hideung? Sawios Nyi Ijah nu pentingna mah ulah cai kokobok teh ka Abah mah. Kapea ieu teh mah. Tah ieu Sal, bahaya teh anu caritakeun tadi ku emak. Oh anu dicaritakeun tadi ku mah buru teh. Itu mah masuk ajar comel ari teh. Sok atuh mah mumpung aya bahayana sok kaleuangkeun sagarolong mah daun hiris teh. Kumaha tah bah? Da si Isal da tita tadi ge keukeuh hayang ngadenge lagu daun hiris teh nah. Besok atuh laksanakeun kadinya ka hayang si Aden. Tetap dadah moal burung di pisono, hate kuring moal benang di bobodo, daun hiris saksina nu ngemplok hejo, duh panutan diantosan di bareto. Cik sok mah deui ngeunaheun sama barideg ngigal. Sok nangtung nigang nasa. Ngabibita eta bahyaya anu bager, daun hiris si gawir. Aduh ampun, takdir teu beunang dipungkir. Berang peti abdi teu boleh ikhtiar, geuningan sulaya abahna kangen. Buktina ngarahutan sapanjangna, pupulasan naon pilan dongenana. Mungkin lami badan teh asa tunggara. Abdi mah ampun seueur pisan gogodana. Mangga kapayun bahaya. Sing ingat kana wiwitan jalma hirup jeung jeujeuhna di dunia ukur ngumbara lain eker senang-senangan. Jalma hirup teh di dunia sing boga rasa rumasa, sing isin kuno kawasa sabab geus milampah dosa. Ijah ayeuna mah urang teu dapat tepung atos ka Abah da bade teras mulih we ka Garut. Nya atuh bah wilujeng mangga bade mulih ka Garut mah. Salam we kanu di Garutnya, geus sararehat sadayana. Ya hayu atuh Nyi Ijahnya. Abah bade langsung mulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nuhun bah. Alhamdulillah atuh ayeuna dados beunang adengan. Da gopat kara ayeuna keur pangantenan. Nya mah